Pakai oli sih karena tangannya. Buku jangan darangan. Awalnya bahasa Sunda mah tikorokna gitu pakai oli sih karena. Wah, jika nanti gorong-gorongnya sekali kieu. Urang mah kan oleh dari duri-duri yang Gitu. Biasanya urang mah foto penghalang. Jalan begitu. dari jul, jalan tol ya mah. Gitu aja ya, di ibarat. Benar sih, pakai oli dia langsung. Langsung. Padahal ini saya dia teh ngadahalan minyak ieu. Minyak keletik. Tawon. Minyak tawon. Aduh, alhamdulillah pisan pemirsa Kang Rory ka ieu mah percanten lah nya. Terus Kang Rory teh pantes atuh jadi juara oge. Mudanya beri hal yang lebihnya. Tapi cara gitu. lir ibarat urang ngajeng ti jauh ka kapas blek gitu nya. Gitu gitu haliku suantuna teh. Ada pisannya Kang Rory hatur nuhun atas ngarsakeun kuping ka ieu patempatan biasa ngagabung sareng becalu di acara dah ibu pamirsa mun ayeuna. Atuh kitu pamirsa mudah-mudahan video anak oge sami kangge Kang Rory mudah-mudahan Lamun melejit deunya karirna. tidak akan pada calonnya ada calon salah sok di ditu mah angkian kahiji doa di Gusti teh sok diijabah langsung ku Gusti. Amin. Top share. Top share gitu. Mudah-mudahan Dan di calma ya sebenarnya sobokan. Habis kalau lagi pokoknya dia panggung doakeun dia kudu langsung gitu. ada calon. Doakan Gusti teh bagi calon biar mentereng gitu kan. Ada orang jero. Masalah doa ge, da calon mah ka Gusti Allah gak ada orang jero kalau. Korupsi. Korupsi apa mentereng? Mentereng. Tah itu pageunteun ya doana kangge Kang Roni saminya tidak calon mudah-mudahan kabayana lagu sukses. Amin. Lanjut, terasa teh seujung. Amin. Nama eta, tiada rekaman. Amin. Yang buat ini sama si lainnya gitu. Iya. Nah, lewat bagian bujuna gitu nya. Oke. Atau mau bisa pamirsa sadayana kang Yongi ayeuna episode ayeuna mun sakitu anu kapihatur. Apunten geus aya kalepatan ti sim kuring saperkanca ulah hirap nonton acara anu tos tebireup deui tabuh sarapan wengi dinten Jumat malam Sabtu di channel aya acara Calung Banyol bersama The Calung.